Rumah terbengkalai di Kampung Cianten. Dia mah teu aya penghunina sigana mah. Punten Bapak, namanya Arwih Macu. Bari itu maros ari teh kampung naon namina? Cianten. Cianten ari desa naon kalebetnya? Cigawir. Cigawir, kacamatana? Oh, Selawi. Oh, Selawi. Mun hatur nuhun Bapaknya. Mereka mana, Pak? Oh, mohon. Terus di mana gitu, Bapak? Di Jalan Utara di sawah. Oh. Eta keresahannya ke Ada dia kumaha. Mohon. Di mana Ibu? Di Keporongo. Oh, tipe badai Keporongo. Oh, Wates. Mangga. Punten, Bapak. Rumah terbengkalai di Kampung Cianten. Dia mah teu aya penghunina sigana mah. Sesuatu ya, guys. Kita lihat-lihat dulu sebentar. Wah, ieu mah tos buhun. Punten.
Tas lami sih gak apa jadi eta aruih neng. Biasa mulai di Kampung Gombong. Kampung Gombong. Ke Cianten. Cianten. Menuju Ameng dari Palawan. Oh benar. Eta mu gini. Alah iya tuh. Istri Mang Bolen jeung istri Mang Adut. Ieu mah tamu geuning geus sugan teh esa. Jangan di syuting aku mau langsung naik rating. Aduh, teu marawa budak ya sih kana mah. Kenapa aku mau marah? Ini can nyahoan budak. Hah? Budak can nyahoan. Hujan. Aduh. Cater yo, dia mata yang magang. Menuju Ngawarangkong kamari pengalaman tahun baru teman-teman, ibu-ibu. Oh, sini apa? Ini kalau lalu tadi jalan. Ada teh lama. Tadi di negara. Kenapa? Mengerian mana pasangan? Ya, itu dirahasiakeun.